Mangga urang lajeng gede para mitra nuju di Hancak Kumang Jaya tiasanes carios nyambung judulna Neangan Bapa. Dupi dongeng karangan Kiliksa gitu para mitra Kiliksa mau birek deui nya para wargi. Mohon atuh. Janten tos seueur para mitra dongeng-dongeng Mang Jaya nu diangkat di Mang Jaya Official. Sok seueur naroskeun cenah yang dongeng dibuka di playlist para mitra di playlist na Mang Jaya Official. Atuh lian ti dongeng Mang Jaya ya kumpulan-kumpulan video Mang Jaya nuju aya kegiatan naon atanapi kumaha-kumahanya. Atuh para wargi sadaya tanapi aya hal-hal nu prayogi didugikeun atuh eta dina kumpulan dongeng Mang Jaya para mitra nya atanapi di kumpulan pokona mah kumpulan naonnya istilahna teh kegiatan Mang Jaya di Mang Jaya Official gitu. Salajengna tu dongeng duki anu dihancak ku Mang Jaya ayeuna Neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-7. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-7. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi sadaya sabada kulisi jeung Mang Iding. Katut Pak RT harita teh ngageuingkeun ka Bimurni anu keur sare. Maksad sareng tujuan bade dicanda ka balai desa. Mangga urang sami-sami bandungan hanca dongeng nu judulna Neangan Bapa dina bagian ka-7. Para mitra kaum dangu, katayep Mang Iding ka kamar Bimurni tuluy ngaguyah-guyah nu sare bari jeung asa-asa. Raga bisi magarkeun nu lain-lain. Korejat Bimurni hudang luak liuk bari gigisik lelembutan can kumpul kabeh. Red ka Mang Iding narik napas rek ngajerit tapi gancang ditungkup kudam paleungeun dipaksa dibawa keluar ka tengah imah. Kade ngajerit bahaya ceuk kulisi. Gek Bimurni didiukeun panon meuni buncelik bakat kureuwas. Sanggeus sidik yen di imahna aya semah saopat-opat, Bimurni meuni ngaleketei bakat kureuwas. Sok sieun aya kajadian nu tumiba kana dirina bari teu kanyahoan ku manehna da sabot sare. Cilaka palang siang garentes hatena bari tuluy babadug hayang leupas. Sot ku Mang Iding dilesotkeun Bimurni geus ngawahan rek nyarita tapi kapiheulaan ku kulisi. Ulah kaget, ulah reuas. Wayahna direuwas tapi sing percaya kana omongan kuring. Kuring opatan teu aya niat jahat, moal rek ngarugikeun ka bibi, boh lahirna boh batina. Ngan wayahna pikeun ngarengsekeun hiji masalah, bibi kudu irit ka balai desa ayeuna keneh. Rek naon jeung deui naha eueuh deui cara nu sopan. Jeung deui bet asa ka bina-bina teuing, naon dosa kuring teh atuh? Bibi mah teu boga dosa, si Anggara geus ngariweuhkeun ka balarea. Kulantaran si Anggara eueuh, kapaksa bibi jadi gantina. Pur kuntul kari tunggular gagak kari tunggak, bibi gantina. Liciknya, biadab jeung teu sopan teuing. Ulah gegelendeng yuk urang indit. Mangke rek kacai heula, teu kudu keun bae daweuh cileuhan. Rek ngumah cileuh deuleu, loba kaperluan. Wah, bandel teuing, nya tebak euy, bawa ka desa. Kulisi bea kasabaranana. Geus kitu mah kek Bimurni pada nyekelan tuluy dipaksa dibawa ka balai desa. Bimurni adug-adugan hayang lesot malah jejeritan menta tulung. Tapi tuluy direjengan ku opatan jerut kaburuan tuluy dibawa ngajugjug ka balai desa. Kawas geus kitu kuduna barang los Bimurni dibawa ka balai desa, jebul Anggara datang. Meningaleng hoi bangun lungse diharudum sarung bari nyorenang bedog. Kawas tas balik moro. Reg Anggara eureun, diburuan red kana panto molongo, red kapipir ledug tapak suku, nempo jandela rujad kawas urut nyokel. Rei Anggara nafsu tuluy luak liuk anabre. Nempo indungna keur pada ngarejengan dijiringkeun kawas kasakitan. Pudig-dig Anggara nafsu terus kekerot nahan amarah. Ramjad sia. Nya antelenges kulisi edan teh.
RT gelo awas ya dicaca gua aing mah serepet ngalugas bedog. Palengnyang harita lumpat para mitra. Bari ngabar-ngabar bedog gero anggara ngagorowok tarik. Hei, dagoan sia bangsat. Cenah bari tuluy nyemprung nyusul nu nyulik lindungna. Atuh pugu polisi meni ngarenyag bakat kureuwas lantaran apal kana sora anggara. Red ka tukang gebeg sidik pisan anggara mamawa bedog. Lah kadalah si anggara dadang. Badur, datang euy tapi bahaya yeuh. Pokna bari ngagilirkeun perah bedog. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Kumaha ayeuna atuh? Hareun heula, teu kudu kebat ka balai desa. Si anggara geus datang, tahan si Murni bijilkeun bedog. Antelkeun kana beheungna, ngarasi anggara lemah. Ceuk polisi. Kak dua leungeun Bi Murni dicekal kuduaan. Serepet Mang Idli ngaluarkeun bedogna ngalugas bedog diantelekeun kana beheung Bi Murni. Maksudna mangarah anggara serah bongkokan, dapira kurek tega nempo indungna di kitu-kitu ku batur. Atu barang serog ka anggara kadinya cakaka kulisi seuri. Bagea ujang, nuhun enggak sumping, tu tempo indung hidup dipaksa ditewak. Dabongan ujang eueuh, pek rek kumaha ayeuna ngamuk atawa rek ngobarkeun jadi indung. Reg anggara ngarandeg. Huntu kakerot panon bolotot nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Rada lila mikir heula teu buru-buru ngajawab da bingung. Jangan ngara. Teu kudu loba lelewa ayeuna mah. Ayeuna geura pasrah sumerah ka Mang, da kumang ge moal dikukumaha nganu kurek ditanya jeung dibariksa. Pikeun mereskeun kajadian poe kamari. Tayeuna kari milih narik pasrah ka Mang atawa rek ngorbankeun jadi indung. Sababun hidup tetap bedang wangkelang, indung hidup rek diteuk-teuk beheungna hareupeun ujang. Baik pilih. Cek polisi bari mureleng ka anggara. Hatek polisi ngarasa regreg lantaran nempo anggara ngariuk. Semu alum padahal anggara keur mikir nu akhirna pok ngajawab. Polisi, mun nya tega maehan indung aing pek geura paehan. Tapi dagoan wawalesna ieu lembur rek diancurkeun ku aing. Galak geuning. Polisi ngarenya greuwas teu nyana anggara bakal nyarita kitu. Pikeun aing taya kamelang, modar ge moal aya nu nyengceurikan. Sabab kabeh mika wengkewa jeung mika ceuceub ka aing. Indung aing bakal sugema mun paeh ku leungeun Andika. Sabab bakal aya nu mang nanggung ke dosana, ceuk anggara beuki tatag nyaritana. Hate polisi ngageter. Nya bet kapikir ayeuna mah. Mun manehna tega maehan Bi Murni teh para mitra, meureun dosana teh ditanggung ku manehanana. Sedengkeun anggara bakal ngamuk, bakal leuwih rugi ka sararea kulisi ngahuleng mikir kitu salah kieu lain. Mun hayang salamet leupaskeun indung aing sia, ceuk anggara deui. Tapi Bi Murni tetep direjengan jeung diungkulan bedog seukeut. Can aya nu kapangaruhan ku omongan anggara sabab kulisi can mere putusan. Lila-lila pok deui kulisi ngomong. Mang sanggup nanggung dosa, tapi syaratna pikeun katenangan balarea mang ngayakeun tindakan kieu. Lain keur kapentingan pribadi, tapi keur kapentingan lemur Bantar Loa. Putusan mang moal bisa dirubah, moal bisa diganggu gugat. Moal ungut kaliduan, moal kedagangina. Pek kali mikiran, rek milih mana? Pikeun aing teu kudu mikir, dagoan sakedeung. Anggara ngaleos ret kakencaret kakatuhu. Breh aya tamiang garing nanggeuh kana tangkal cau kop dicokot. Tuluy ditek-tekan kira-kira setengah depa dibubukeun sinar remuk. Geus kitu tali ditalian tungtungna ku siwal ngodok kayu api. Gur disunut atuh ngabebelah hurung. Nah naonan siapa bebeudang nyeun obor? Geus bolor mata sia. Tetela sia teh kalakuan teh. Beda ti batur sia. Kulisi nyeungsirikeun da can ngarti kana pamaksudan anggara. Ayeuna pilih sia ku anjeun kulisi, rek metik pati indung aing atawa rek ngorbankeun lemur Bantar Loa. Mun si lain keukeuh rek mergasa indung aing, ieu lemur dihuru si ayeuna pisan ku aing. Ceuk anggara bari tuluy ngadeuketan imah. Koreleng kapipir di dinya aya kanang domba nu nempel kana dapur. Hateupna ku inyu kakaban keneh. Pugu kulisi meni reuwas nempok kitu mah kumaha mun imah diduru geus tangtu para mitra lemur Bantar Loa bakal kahuruan. Mangkaning harita teh usum halodo
Loba barang nugalaring babari kabelem, kulisi ngareret kabaturna nu direret ngahuleng, utamana Pak RT nu ngarasa bingung. Geura pilih siar nyokot nu mana? Ceuk Anggara ngagorowo. Ka kulisi jeung kabaturna. Pak RT kumaha? Kulisi samar pola. Bahaya. Mun Anggara nepi ka ngaduruk imah. Wayana urang elehan lah bimurni lepaskeun deui. Ceuk Pak RT bari ngeleper. Nya sok lepaskeun we. Kulisi harita para mitra eleh deet daek teu daek manehna kudu ngagugu kana caritaan Para mitra kaum dangu atuh geus kitu mah bimurni dilepaskeun bebas tina ancaman sabab Anggara nekad kawas nu teu nyaah ka indung tapi tetela kulisi nu eleh sabab mun bantar loa diduru kulisi nu kudu tanggung jawab. Anggara ulang ngaduruk imah. Tu tempo indungannya bebas. Kulisi ngagorowo ka Anggara, ret Anggara ngalieu. Kajeun ari geus bebas mah, kuring da moal ngaduruk imah batur atuh. Awas ya mun sakali-kali deui ngaganggu ka imah kuring, ka indung kuring, dagoan sia wabalesna deuleu. Ceuk Anggara. Bari tuluy ngalungkeun obor dasar nu keur amek ka mana we lungna teh atuh ngabebela ngadurukan runta. Kulisi jeung baturna reuwas gancang lulumpatan muruseun. Bukbek maruman seuneu bisi mapai ka imah mangkaning loba kalakai garing pas seuneu pareum nu opatan ngahegak ret ka bimurni geus jauh Anggara nya kitu keneh. Barek harita teh kulisi diuk bari ngarahuh leuleus taya tangan pangawasa. Pokona mah ngarasa era para mitra bet eleh ku budak satepa kitu salah kieu salah nu akhirna eleh jajaten ku Anggara. Cilaka euy, urang eleh ku budak santepak. Lah keun baya tulah diuruskeun lah. Kamatak-matak riweuh balin oge. Pak RT geus ngarasa taat. Tapi kumaha badai moal burung gegelendeng deui. Sina diuruskeun ku sorangan. Heueuh, dangkena mah mun aya naon-naon, aya ramat kamalena ka urang mana komo da geus aya jalan. Kajana ini tangtu dijieun alat ku si Anggara. Pikeun nyerang ka urang. Ceuk kulisi manehna ngarasa bingung. Hariwang ku Anggara bisi malik ngadakwa. Jep sarere jempe ngaharuleng semu bingung, tungtungna mahri ngarasa soak. Tuluy amitan ka kulisi leos balik teu nunggu jawaban. Kitu deui Mang Iding kawas nu ngarasa bosen leos balik, atuh Pak RT gitu ngomong heula koloyong muru imahna. Kumaha ari kulisi para wargi kulisi garo-garo teu ateul. Garo-garo teu ateul nya teu ateul tapi digaro teh pada melantai para wargi. Bari jeung sagala pagawean teh para wargi sadaya teu aya nu beres. Teu aya nu beres sartosna mah lah ningang diripuh we gitu ningang disuwe gitu gara-gara teu ateul. Jadina gara-gara teu ateul teh pada melan. Leos ka imah Bahdaim rek ngabejakeun yen Anggara teu katangkep sabab hesena keur newakna. Baranggok Bahdaim keur ngabaheuhai dina kursi, leungeun dibengker keneh, beungeut katararada pias. Kageuning geus datang deui. Kumaha bejana Pak Iji? Ceuk Bahdaim bangun bunga. Disangkana mah geus hasil nangkep Anggara. Ari kulisi teu buru-buru nemalan, cat unggah gek liuk bangun lungse. Gagal bah teu hasil, ceuk kulisi. Naha make gagal? Naon nu jadi halanganana? Ieu lalakonna teh bah. Barabat kulisi nyaritakeun pangalaman sajalan terahna. Ngalah kahartieun ku Bahdaim atuh puguh Bahdaim menika kerot nahan amarah. Ambek ka Anggara jeung teu panuju kana hasil pagawean kulisi. Anak itu mah kulisi teh goreng gawe eleh ku budak sacepak. Rek dikamanakeun beungeut kulisi. Rek dikamanakeun pamor kulisi. Mun teu becus newak si Anggara. Alah, montong jadi kulisi desa atuh balina oge lah. Bah kuring lain teu kuat newak, lain teu sanggup ngaringkus. Tapi kuring loba tinimangan diitung untung rugina, dibebeung diutakeun. Mun kuring gagabah lembur bantar loa, loba nu cilaka. Baka diduruk ku si Anggara, tah kulantaran kitu, kuring milih eleh, batan paheuras-heuras gengerong. Wah, baya gumpai Iji mah. Bodoh taya kanyaho balilu. Matak naon atuh mun tipu heula si Murni api-api dilepaskeun. Tuluy si Anggara cerek. Mun nyan rek niak newak mah da moal hese atuh asal urang lewe anjing geus.
Belat bungu. Belat Pak Ici teh belat. Belat bodoh. Nya abah mangan hayang ngeunahna wae. Teu mikirkeun kasulitan ukarana pan kukuring. Piragu ku abah can karasa. Abah eta tatu jadi saksi jeung bukti yen ewak si Anggara teh teu gampang. Cek Bah Kulisi bari nunjuk kana leungeun Bah Daim nu diperban. Ari geus ieu rek kumaha atuh? Narek diancam karep budak itu. Cik pikiran aduh sangkan beunang jeung kudu diwadah atuh budak itu di luman. Bah Daim tetep hayang nyangkalak Anggara. Ulah getah sarupateun Bah. Kudu dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun ngarah teu kaduhung jagana. Pokona si Anggara lain budak samanea. Manehna boga ilmu jeung bineka deui. Wah, sieun ku si Anggara. Lain sieun tapi nu dijaga teh kasalamatan umum. Bah Daim baeud manehna bener-bener teu panuju kana hasil pagawean Kulisi. Ari Kulisi geus gilig pikir jeung nekad dina hatena para mitra. Yen rek ngantep ka Anggara da geus puguh teu hasil bae. Manehna eleh jaja teh najan dipaksa ge ukur namahan bibirang. Ayeuna mah kieu we Pak Ici, lamun abah geus cager, abah minta Pak Iding rek nyangkalak si Anggara. Rek disetorkeun kana wajib atawa abah rek minta ganti rugi ka manehna. Rek minta duit saharga sabi, coba kudu ngagantian karugian si Isa nu cilaka. Para mitra kaum dangu, Bah Daim ngarakuh narik napas panjang. Hatena panas ambek ka Anggara nu geus ngajailan ka si Pelen. Tapi manehna sorangan milu cilaka leungeunna kasabet ku bedog Anggara. Urang ajar sia. Tetela si Anggara beuki nyaluntang si bedul teh. Mun kitu mah aing kudu newakna ieu. Awas ya. Mun aing geus jag-jag rek diajak ijen sakalian ku aing. Ceuk Bah Daim harita teh para mitra. Ngomong sorangan sabot kitu norojol pamajikanana nyampeurkeun. Gek diuk dina kursi panjang. Kumaha bejana si Anggara teh Abah? Lah, Kulisina belet. Kada ka omong we gede. Buktina mah eueuh, dodong kosong ngelendrung. Piraku ku budak sacepak nepi ka eleh. Mun Abah malah mun jadi Kulisina ditewak we jeung indungna satorkeun sakalian ka polisi kanu berwajib. Nah kumaha kitu Pak Ici teh? Oh eleh ku budak sacepak atawa teu hayangeun ngabela ka urang meureun. Beda kurang eta meureun lah. Bayaranana pada mun hasil mah ku Abah ge moal diantep rek di persen nu nyogemakeun. Bunarti rada ungut-ungutan. Manehna miluhan nyelu lantaran geus ambek pisan ka Anggara sabab ngarugikeun ka sararea. Lila-lila pok Bunarti nyarita tan tenang naker. Tandes paramita tandes naker. Tewak itu ku Abah naon hesena. Nya eta lamun Abahna jag-jag mah dicerak ayeuna. Geura cager atuh singkil kainya. Lain jago penca Abah teh temongkeun pangabisa. Ulah disidem wae. Da geus nepi kana mangsana mah kudu dipake. Oh, kudu digunakeun. Nu matak Abah ge kitu. Ngadaguan sehat ye teh. Bah Daim asa disunutan. Beuki panas sarta beuki ceuceub ka Anggara. Ari nu dicaritakeunana harita teh geus aya di imah keur diuk jeung idungna. Anggara ngarasa heran ku lampah Kulisi sabatur-batur. Nu tega nyiksa ka Bimurni. Kawas nu taya ras-rasan ari Bimurni ti barang datang oge ngahuleng bae gawena. Lantaran baluas kene urut tadi di kongkorong bedog. Baka malakal maot geus nyantrong kalancan kalangkang ajal geus temong. Mak, naon geus kajadian peuting tadi teh? Alah, nu mata kreuwas ujang sabab sakumaha nu disangka ku manehnya. Garong teh datang deui, mak kaget lantaran lain rek ngagarong. Lain ngagarong harta bana tapi rek narewak maneh. Jeung deui lain nulian tapi Kulisi sabatur-batur, jawab Bimurni. Paingan atuh naon sababna atuh nya? Mana ceuceup-ceuceup teuing ka kuring teh. Ah, keun bae da geuning dihaja-haja mah elehan kabeh oge. Kadewe hidup sing bisa ngajaga awak, ulah gagabah, ulah balanga. Bisi sawaktu-waktu dibongohan ku maranehanana. Ceuk Bimurni melangeun pisan ka anakna, nu keur pada ngancam.
Wah, keun bae da uing mah teu sieun mak, kagok asong lah. Ceuk paribasana kagok borontok kapalang belang nah. Nya najan teu sieun ge ulah gagabah. Nya nuhun atuh papatah mah moal dilalaworakeun. Tapi ku teh kuring jadi panas ya beuki amak we ka unta ka urang Bantar Loa teh. Ka kuring teh bet asa kacida teuing. Amit mah hareup tembuhan si Amsan. Ceuk Anggara teu inget kana barang dahar, hatena teu puguh rasa. Rek naon los-los ka si Amsan barina oge heug cicing atuh sapoe mah atuh. Mamah melang bisi aya naon-naon anu tumiba lantaran urang di dieu teh. Keur meujeuhna ceuceub urang dieu teh ka maneh teh. Anu moal lila mak. Anggara maksa ju turun kaburuan. Telesot tina bedog, leos indit ngajugjug ka imah mbok Cina rek nyamper si Amsan di jalan teu kacatur kocapkeun geus tepi kanu dituju. San, Amsan, gegeroan di luareun warung. Eueuh si Amsan mah keur di tali gawe. Rek ngador mah sia ulah ngajakan batur barina oge, bising ka bawah ngadul. Jung we sorangan ka itu. Ceuk mo Cina bari ngelol kaluar. Melong ka Anggara atuh puguh Anggara ngarenya greuwas, amek aya heran aya serog ngadeuketan mo Cina. Sorot panon semu hurung pok nanya deui. Ka mana si Amsan? Keur digawe di titah meulahan suluh. Di mana digawena di leuweung tawa di pawon rek disusul? Montong dibawa ulin anak kami mah deuleu. Heug atuh kukuring moal diganggu, ai keur digawe mah. Tapi ulah nyalakeun ka kuringnya, mun kadi aya garong nu gagah teh. Cek Anggara bari ngaleos. Mo Cina olohok jajantung ngadak-ngadak ratug sok sieun nya rek aya deui garong. Angga. Iraha cenah rek aya garong teh. Engke sore, jawabna bari tuluy ini. Bejaan si Amsan tuh keur hees di pawon. Anggara nyerenge, tuluy balik deui ka imah mo Cina. Kebat ka pawon kasampak teh nyawe si Amsan keur ngaguher sare menikere. Anggara gogodeg ngarasa kaget nemponu hees isuk-isuk. Batur mah harudang harita teh ai manehna. Para mitra anu mulia, Anggara nyerengeh tuluy balik deui ka imah mbok Cina. Kebat ka pawon kasampak teh nyawe si Amsan keur ngaguher sare menikere. Anggara gogodeg ngarasa kaget nemponu hees isuk-isuk. Batur mah harudang harita teh manehna sare keneh. San, Amsan, kauruan. Anggara gogorowokan bari ngaguyah-guyah si Amsan. Korejat si Amsan hudang tuluy luak liuk bari gigisi. Panon katara beureum cileuh ngajedig sagede hiris. Di mana kauruan? Di mana? Si Amsan gugup celeng luncat kau kaburuan bari luak lieu cakakak Anggara seuli. Itu dihawu euy mending ngageukeun ieu ngabela-bela bari nunjuk. Aduh, sugandeng nyawe kauruan. Aleuh, na seureuwas uing teh. Nah, make teu nyapan itu seuneu mending ngabela dihawu. Ya mah da teu aneh atuh nu disebut kauruan mah nu teu dihaja. Mari ka mana waya kieu geus ka dieu euy. Amsan neuteup ka Anggara panasaran bisi aya naon-naon. Rek ngajak badami ka maneh lantaran dewek boga kasusah euy. Kasusah mah tuh nu diurus teh ira rek nyaritakeun ka bungah teh. Daga mun dewek geus jadi gegedug di lembur ieu. Lantaran ieu mah keur jadi buron euy. Pipikang ewa we ku jalma salemur teh. Yuk tuturkeun dewek urang badami di astana. Ceuk Anggara bari metot. Ngabeungeun metot leungeun si Amsan. Na badami ka astana sieun euy. Tempat sajian mah bisa anu ngintip. Isi kadengeun ku cak-cak bodas. Pan ari di astana mah jempling moal mah cak-cak bodas. Paling ge aya kada. Mulai jalma anu lampreng tak kitusan. Tapi keung euy Amsan teu wani. Keung kunaon ari maneh? Sok aya naon kitu di astana? Sieun loba nu paeh, belagung sia mah. Piraku sieun kudu paeh? Sieun mah kudu hirup atuh, sabab nu hirup mah geus puguh telenges jahat. Ari nu paeh mah moal naon-naon. Geus lah, tong loba mikir, ieu urang init. Bebeja lah ka mak. Teu kudu da moal diidinan bebeja mah. Mending init ayeuna yuk. Tong lieur teh ngahulang bisi katuru lengan. Kulantaran keukeuh peuteukeuh nu ngajak ini. Atuh lulungu keneh kapaksa ini. Lempang malipir kapipir imah batur belos ka kebon sampe. Tuluy norobos ka kebon jahe akhirna beras ka sawah kebat ngulon mapai galang. Ari panon poe beuki luhur karasa haneut hareuy-heuy.
Da tepati bengras kahalangan mega ipis, manuk recet di sarada, papatong rabeng haliberan pating kalayang, angin letik ngahilibir nebah kana pucuk pare, aroyag pating arulang kawas nu ngagupayan. Anggara jeung si Amsan laleumpang mapai galengan sawah, beuki lila beuki deukeut ka astana nu akhirna jog anyog. Reg si Amsan ngaraneg panon melong kana tangkalame nu ngarunggunuh, rei harita para mitra. Bulu punduk muringkak da puguh borangan pisan si Amsan. Komo nemporungkun haur anu cucukna anu gereng, pikirana teh kumalayang kanu lain-lain, rus ras kana ganderwo jeung kelong sok sieun ngarawu ka manehna. Tah euy di dieu mah katempoeun moal ka kudu ngaramet. Kurang ditu yu hanapeun kiara nu nyupuk. Kenah tiis di dinya mah ceuk Anggara bari nunjuk. Nunjuk tangkal kiara nu poek caneo mata keung. Mu bisa aya taeun. Pek sia borangan mah disebakeun sakalian ku aing. Ulah tuh ulah nyebakeun euy nga. Sieun aya urang mah sieun. Ieu tuturkeun dewek. Najan sieun oge daek teu daek kapaksa Amsan teh nuturkeun ka Anggara. Mulu tangkal kiara nu nguyupuk. Di dinya mah hieum, caneom ku saliwat ge moal sidik nu keur alang-alang. Keur mah alang langka nu lalar liwat kadinya. Iwa timun aya nu maot ngadon ngali kaluat geus ngubur mayit sok lusles deui taralila di astana. Gok Anggara jeung Amsan kana tangkal kiara gek diuk dina batu. Ari Anggara nyarane kana tetunggul suku nyang hunjar bangun tumanina. Mak, naon euy sanyen teh euy kuring mah luas euy. Saan. Penting tadi dewek jeung indung dewek euy meunang katugeuna asa dihina jeung diwiwirang ku kulisi sapara kanca. Lain dewek hayang males pati euy. Hayang ngaheureuikeun sakalian kagok asong lah. Urang mah kagok borontok kapalang belang disebut jahat geus dipikang ewa geus sakalian we rek ngadoja euy dewa ka euy. Mun hanya kale waktuna kaburu beak euy. Wara mitra sadaya. Atuh para wargi sadaya rupina dugi ka dieu bae heula. Mang Jaya ngadongeng carios anu judulna Neangan Bapa, wilujeng kantun bae kasadayana, mangga atuh permios.